Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maksudi wa ridwaka matludi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Asallahu ayyaja'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddatan Allahu qadirun Allahu ghafurur rahim. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillah, kukudrat irodat Gusti Allah urang dikersakeun tiasa, mudah-mudahan tiasa patepang deui dina ieu channel. Satu acana ngahaturkeun nuhun kanotos dikersakeun mileureunkeun mukaan ieu channel. Mudah-mudahan sing maslahat manfaat lahir batin dunia akhirat. Hatur punten tina segala rupi kaluluputanana, boh dina perihal kalepatan ayat awasan ayat Al-Qur'an, hadis asar Nabi, dawuhna para wali sinareng para ulama, kaluluputanna estuning sanes dihaja murni ku sabab kabodohan sareng simkuring salaku santri anu rarampa. Mugia dihapunten ku Gusti Allah salira sadayana menyakseni kana ieu nu mukaan ieu channel. Mugia kersa ngalungsurkeun pangampura. Sakumaha biasa urang ngaderes kitab ieu nuju ngaderes da kusabab ulin jeung santri mah wayahna we kudu ngaderes kieu. Daek teh daek kudu ngaji kabeneran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu. Aujaba ngawajibkeun Gusti Allah alaika ka anjeun wujuda khidmatihi kana kudu babaktina ka Gusti Allah. Wa ma aujaba jeung tepati ngawajibkeun Gusti Allah alaika ka diri anjeun illa dukhula jannatihi, kecuali ngawajibkeun Gusti Allah teh asup ka surga. Janten sapertos kieu. Gusti Allah teh mending ngudu-ngudukeun teuing urang nyembah jeung ibadah ka Gusti Allah. Sabenerna mah di balik eta teh maksa Gusti Allah teh nyeret Gusti Allah teh ku pirang-pirang kawajiban, ku pirang-pirang parentahna supaya urang asup kana surgana. Logikana sapertos kieu. Budak leutik biasa di lembur atawa di kota. Budak leutik meunang kelas 1 SD lah. Ngesareupna hampir deket ka magrib eta budak caludih keneh belewuk keneh alias can mandi. Cek indungna teh, "Ujang, geura ibak." Cek budak, "Mung." Indungna teh nu kadua, "Ujang, geura ibak." Cek budak teh, "Mung." Tah dibere duit ti 5.000 asal ibak. Budak mung keneh wae. Ditawaran gratis cuma-cuma dititah mani mung, dibere duit 5.000 mung. Tah kolot langsung nyokot sapunya dek mani sia moal. Tah sapunyere gitu. Jadi siga kitu logikana mah dititah heula ningan hese ukur ngagugupan itah mah dibere heula, digambarkeun heula surga supaya daek gitu. Ku surga geus teu kabitaeun, geus teu hayangeun. Ku neraka sok sia, bari ngeupeul sapunyere indungna teh bere neraka sugan we. Tuh sabenerna mah urang dititah ibadah teh sabenerna mah Allah maksa nyeret narik ku eta pirang-pirang kawajiban teh supaya urang asup kana surga. Tuh kitu intina mah. Budak oge geus dibebrik dengan ku indung. Sok sia sabenerna mah nu ngaranna indung mah teh lain cenah antal-antal teuing jeung cai eta teh budak teh lain mandi-mandi teh supaya eta budak sarena genah awakna sehat. Keur indungna lain keur indungna gitu. Ngan indungna karunya ka budak mun teu mandi beureunan hiji moal tibra sarena, kaduana meureun rentan ku panyakit da kuman urut ngesang kali tu kadu maklum budak ulina meureun gular goler
di mana wae merenang eta teh kanyaah indung siga galak indung teh ngeupekeun sapunyere ngulang-ulang sapunyere teh padahal naon hayang mandi lain mandi teh supaya sehat awakna supaya genah lain keur indungna tuh make jeung sanggup muruhan sagala panu genah-genah budak nah make jeung diburuhan sagala tuh gitu logikana mah matak diwajibkeun lamun teu ngalakonan wajib disiksa ya anu salajengna gitu jadi lain keur Gusti Allah ibadah nah butuheun naon Gusti Allah ti urang mata teh tau ya wa qala Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari la tanpa ta'atuka wala tadurruhum ma'siyatuka wa inna ma amaraka bihadhihi wa nahaka an hadhihi lima yaudu alaika la tanpa'uhu nah dapat kan itu kadieu nya la tanpa'uhu manfaat keur Gusti Allah jadi Gusti Allah teu nyanak manfaat teu nyanak kauntungan naon ta'atuka ibadah anjeun ibadah bapa ibadah caweng ibadah rudi saeutik oge teu nguntungkeun ka Allah Allah teu butuheun ya teu butuheun Gusti Allah mah wala tadurruhum ma'siyatuka jeung moal matak jadi darat ka Gusti Allah naon maksiatuka doraka mun bapa doraka caweng doraka rudi doraka Allah moal rugi urang tiluan sakumna jelema ari ibadah ka Gusti Allah moal untung urang sarerea doraka ka Gusti Allah moal rugi wa inna ma amaraka bihadhihi jeung pastina marentahkeun Gusti Allah ka anjeun bihadihi nitah kieu wa nahaka an hadhihi nyarek kitu ulah kitu kudu kieu siga kitulah bahasa Sunda nama apa serunya nah Allah teh nitah kieu nyarek kitu lima yaudu alaika kusabab perkara yaudu bakal tumiba bakal balik alaika kana diri anjeun nah beti tah mandi kebutuhan mandi urang nah bet luas nepikeun ka mereh duit kusabab beureun bakat kunyaah nah bet dititah ibadah kusabab naon beusi aya perkara anu tumiba ka urang dititah mandi teh supaya teu arara ratu sarena tibra henteu rentan ku panyakit kitu karena urang-urang keneh da balik nama kitu jadi harus ulah ibadah teh asa keur Gusti Allah wae lain teu butuheun ya intina mah narik urang Gusti Allah teh maksa urang supaya urang asup surga dek doraka urang saindeng-indengna Allah moal rugi rek ibadah urang saindeng-indengna Allah moal untung ya jadi kitu tah matak ieu teh naon aya katerangan kita supaya urang hideng dapat serirut supaya urang hideng jadi teleng supaya urang hideng naon da atos hideng lain hideng dicarek kitu kudu kieu ulah kitu teh ulah kitu kudu kieu teh kanyaahna Gusti Allah mun ngeunah keur urang merenang teu ngeunah balik deui ka urang ye dangukeun dinu salajengna wa qala Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari la yajidu fi ijzihi saeutik oge moal ngurangan la yajidu moal nambahan biizzihi dina kagagahan kaagungan Gusti Allah naon ikbaluman kunying hareupna jelema akbala anu madep jalma alaihi ka Gusti Allah sanajan jelema ayeuna ari ibadah 100 jelema isukan 200 isukan deui 300 moal namatak nambahan kana gagagahan Gusti Allah kana keagungan jeung kamuliaan Gusti Allah tetep we Gusti Allah mah da teu pangaruh ku makhluk justru makhluk kumaha Gusti Allah
mun urang ibadah teh Gusti Allah teh beuki gagah ngap kekuatan ti urang henteu, justru kekuatan urang ti Gusti Allah. Masihna misalkan partai beuki loba anu asup, beuki kuat, beuki hebat gitu. Gusti Allah mah henteu kitu. Pan mukhalafatul lil hawadisi. Gusti Allah nyieun bumi, Gusti Allah mah teu ngancik di bumi. Ai urang mah pan, urang nyieun saung ieu, urang cicing di jero saung. Beda. Mukhalafatul lil hawadisi. Gitu. Mana di bete ya? Makan gitu. Wala yankusu min izzihi jeung moal matak murangan kana keagungan Gusti Allah, kana kamuliaan Gusti Allah. Naon idbaruman adbaro anhu kun nukang nongongna jelema adbaro anu nukang nongong eta jelema anhu ti Gusti Allah. Saeutikna moal ngurangan kamuliaan keagungan kakawasaan Gusti Allah ku sabab jelema kabeh eueuh nurut ka Gusti Allah nukang nongong ka Gusti Allah. Nyaling hareupna ku ibadah sakabeh jelema ka Gusti Allah teu matak namahan. Areureuna ibadah nukang nongong kalapir kabeh. Moal matak kurangan kana keagungan kamuliaan jeung kakawasaanna Gusti Allah. Tah ieu berarti urang teh sing dewasa ibadah teh ulah kudu dititah dagenah keur urang lamun nurut ka Gusti Allah. Tegenah oge bakal balik kana diri urang tah eta intina mah ngahaja nepikeun kanu teu daekun diancamna neraka nya anu jinah seperti kieu anu mabok seperti kieu aduh meni diancam lagi ku neraka kudu berat gitu supaya naon supaya urang hiji berenang awak henteu ruksak anu kaduana henteu jadi jalma anu hina anu katiluna bakal loba ciri kamuliaan pan urang teh jelema lakon holak napi ahsan lakon holak na insan napi ahsan ditakwim urang diciptakeun ku kamuliaan Gusti Allah dikersakeun jadi makhluk anu pangmulyana menya dek ngajalankeun kahirupan ku cara nu hina atos aya hurip jeung hirup sato kabeh harirup ucing hirup takal cau hirup ngan hirupna itu teu make hurip urang mah hirup teh jeung huripna hirup dahar nginum sare kawin anakan eta hirup ngaranna tapi urang mah dahar nginum sare jeung kawin segala rupa teh make hurip teh naon aturan kahirupan cek bahasa dalam agama ageman manusia naon dinu Islam teh diatur kadahar-dahar diatur kanginum-nginum diatur kawin aya aturanna teh siga hayam pan di mana wae geder eta intina mah Allah nyarek kitu nitah kieu teh supaya jelema tetep aya dina kamuliaan supaya jelema aya dina kaayaan genah nyawa betah jasad cager bager lahir batin salamet dunya akhirat sakitu kantos teh hartos tos we lah sakitu bisi dipanjang-panjang teuing mah durasina kanu nonton haroreameun lebaran ku kuota padahal mah tonton we dugi ka tamat da insyaallah manfaat beda deui mun nonton hal teu parogun ping ka tamat aya nonton kieu mah tambah teu nonton teh cet geus ngitung-ngitung dina hate teh kuota sipa buru-buru ngeusah padahal mah teruskeun we engke bakal boga deui kuota keur main game bakal boga kuota keur main game cenah nonton video ngaji channel lain syakartum la azidannakum boga kuota dipake nonton atanapi mukaan channel ngaji engke pan berenang urang teh ibarat syukur ku kuota eta dipake ngaji sugan we aya keur main game nonton ngaji lalajo ngaji ngaregepkeun video ngaji 5 menit aya main game nepikeun ka subuh teu paling kuotan tapi sakitu ge aya alusna henteu gaplah teuing dina hirupna mudah-mudahan we urang makin kadituna makin kaditu sing tambih-tambih taufik hidayah kasadaran langkung-langkung dibuntakeun dicangangkeun rasa dina kaagunganana atanapi kana kaagunganna Gusti Allah subhanaka Allahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pareuma.
Bejaan gitu subscribe subscribe